Ya teh jalan mana teh ngaranna teh, Wak? Kebon Kawung Bray. Oh, iya teh kebon kawungnya. Jalanna ulin. Aya lemur nama. Nah, jalan Kebon Kawung. Jalan kebon kawung. Nah, itu mah Tamiang. Setelah diharap kita minat. Oh, iya mah. Kebon Kawung. Oh, kebon kawung kita Tamiang. Godek ke di situ. Oh, iya mah. Tuh motor mah banyak mas, Vespa kayak apa? Nah, ini teh motor second ini, Wak. Vespa itu showroom itu. Showroom second atau showroom Second bisa tuker tama usianya mas. Saya udah mau saya jual kadinya, mau saya beli Vespa bieu. Oh, gitu. Oh, gitu bisa. Genakeun. Dengan hargana kumaha teh nya? Yang harga nomor kan sesuai memang harus tanpa sabaraha. Lain kira-kira apa? Lain maksudnya aya pamen parieuh kira-kira sabaraha nya? Kumaha tahun adinya? Tuh, itu kumaha motorna beureun di dinya mulusna os. Heeh nya. Motor anu Nu dagangne nya. Kan urang nya. Heuh, tah anu mangos mah kayaan kieu beureun saya mau sayang sakieu. Namun itu hayang sakieu beureun tinggal nambah gitu. Kudu ulin nya ngobrol gitu ngawangkong intinya. Nanya-nanyakeun motor. Aya we pas da eta urang mesen ge teh aya da. Lantaran dek itu mah aya hubungan eta teh nya. Bangsa cenah salah situnya. Hubungan showroom jeung showroom. Aya motor ieu teh pasti nya tanya. Vario teh Yang penting mah jadi duit teh aya leuwihna meureun nya nu kitu. Daripada ngajual eta teh laku-laku misalkan yang nangan di tongkrongan gitu mah da tuker tambah mah moal laku emang. Oh, Neangan jelema nu meuli motor teh ese atuh. esek. Rental mobil ge lamun urangna kurang bebas mah esek. Soalnya kan loba nya wah. Sainganana. Bener wah. Karena paburah-murah tuh eta mancing mania teh si Adi. Kasih adenya. Apa wae euy. Ieu si Tamiangnya. Si Godek ya mah si Tamiang lewat ya. Oh, si Godek. Lampu merah si Godek. Lampu merah si Godek ieu. Si Tamiang kelewat. Ari jalan mah eureun jalan pemuda nya ieu mah nya tadi mah. Ah, Saperang ngadenge jalan pemuda kan ngaranna beureun itu mah kebun kawung ieu Tamiang. Ieu si Godek aya lemur teh ngaranna. Pada iya Ostista mungkin ngaranna aya nya naon nya. aya beuneunan. Ai jalan mah Ostista ieu teh. Krista yang naon entah lamun ngirim teh lamun urang kurang-kurang mah tentang gang-gang mah apa, Pasti aya ngaran heeh. Da aya ngaran daerah. odong-odong os. Oh, odong-odong. Heeh, mau budak kurang berudak. Jangan kan kayak serba 35.000 dah os. Oh, murah. Mangga teh kumaha nu kumaha ge 35.000. Wah, kumaha kualitasnya nya. Aku kalau kenip arek sana budak 35 kabeh os. Jenata. Itu benang nawarnya. Teu meunang pada serba 35. Arek dewasa, arek anak-anak 35. sama aja. Sama aja. Jalan Tipar eta ke jalan ka mana eta? Ieu mah ka ditu teh ada Cijangkar. Jangkar. Gua mah da apa euy ngaran dia. Paroy mah kurang apa. Woi, mana bos? Jimmy lihat. Sepeda. Juga teh si Jimmy. Tangamen mah kitu geunaheun. Jalan ka Gudang Ramayana. Gae kita Jalan Reservas, Jangkar. Cijangkar. Itu jalan ka mana teh? Pasar Stasiun nya. Stasiun Timur. Stasiun Timur Kereta Api. Sukabumi. Wanlin ngirim ke mana, Os? Tuh, Ingat tuh. tuh nyatanya. Nyala tenang. Tadi Gua ada mau mobil siwel ingat, Os. oh, penting siwelnya. Wow. Karena ingat. Siwel teh ban boga mobil, mana boga mobil. Gua mobil ke siwel. Oh nya. Terus bongkar ladang dia oke. Ladang ditokan. Ladang konten. Ada konten orang lamun di dinya geus eta mah aing mah nyukiran jeung mang awas ah. Arek konten ya aing.
Ini mobil boganya tanti